Pak, kurang mantep buat lapar. Alah, engke balik na dahar mangke. Apa sih teh? Dari tadi video. Engke balik na pada ina marusuh. Bisi balik manten jal mana? Nah, ieu mah murah ieu, Pak. Kurang kamar ge pan jaran. Murah aja bangeunah. Ya, jika atuh maneh kar mati bapak kan itu heula. Engke ada kuani dieu. Nah. Ayo si sana yang ngising. Keur dahar heula lapareun. Saya tuh bisi jang ka WC na. Matang sering kali nek modal. Ayo tuh receh. Wah, sumur siga. Terus tuh ke anak itu matur sama. Biasa yang geprek hiji. Oh, siap. Mana jawab teh? Aing kana tutup jal mana ge geus balik ke berangan manten cek aing oge. Hah? Ieu baru nage tutup. Hah? Warung nage tutup cek aing kan mau. Geus mangdak kuana lesa kedung di dia ya? Yo, tutup warung oge. Dogon ini tuh nya. Hah? Yo. Itu silanya. Ayo tuh. Boleh anu posisi isan bae atuh. Heuh jika tuh susul ka dia gawat kitu. Hah? Heuh si Iksan bawa ka dieu. Ngomong tadi bawa ka dieu, kali kerjaan. Jing tidak buat paing dieu. Di mana si Iksan modalna nya? Cuma aing bawa ka warung sia teh. Pengalat-pengalat ayam geprek. Kalau mau saya ngomong di petang teh. Saha nu ngomong ngisi mah. Tadi urang ngomong ka bapak ge lapar ringan. Siap ulah aing plakir mah. Lagi bisa wae entar. Beda jeung kumaneh anya. Oh, enggak. Pasang. Mang, hiji mang. Pasan we ngeraktir mah, kurang lanjut lagi pas-pasan. Syukur, mudah-mudahan siga gantian lampung-lampung saja. Cukup kemana bukannya kuret mah ampun minta ampun enggak teman tuh ampun teh awe juga air lagi itu tuh jemaat mah aku mah iya aing mau duit lagi pas-pasan tinggal gue itu gue terus saatnya kayak nasi sama Kak Idit kayak mau aing sama mayat itu wah sakit 14.002 diraku atunya San Kang, nuhun Kang kan dibayar Kang? Nuhun Kang, raos pisan aduh alhamdulillah nuhun waang can dibayar wah kapok Kang lah kayak kadi deui Kang atunya nuhun Kang turun kaknya. Aduh, berarti itu udah. Tempelah hitung-hitung amal. Bawa korek. Teu ka bawa. Keran bawa. Udah bawa korek mah. Kucing suka aya nu liwat atuh. Oke ngijam atuh. Adi dia teh brok teh diasah atuh. Ih, asah heula. Udah tuh aya motor buat pegat-pegat. Pegat tuh mah tasieuna. Kumaha abi bade ngalangkung ka Palipayun ayolah kamu ngarokok mah aya korek teh sakatonan sareng rokona oh nuhun atuh nuhun Papayun mangga atuh nuhun nuhun aya kumaha jelema nginjem korek dibere jeung rokona yo kamera duit kumaha nya teuing bau teu atuh bau teu ende eta mah anjir cikono mah aing pada nyokel bedog jadi oh aing kana tekan Solo cikono disakana aing karapo kana udun menang duit orang anjir Jang, maneh ulah ngamuk teuing nya ka manehnya, bapaknya jalan heula, paling ge bapak sabulan. Hayang gilu atuh, Pak. Ulah
tak ada nyapanya. Heeh. Selamat Pak. Atau yang gitu Pak. Pulang Lah tuh. paman ada jajang. Bapak ke bulan hareup balik. Kami apa Pak? Ulah pan mamane batur teh sekolah. Yang gitu Pak. 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 Yang gitu. Pan maneh mah sakola jeung mamane. Atau Pak yang gitu Pak hanya. Mas atuh deh, udah bapak dah sabulan ieu apa? Apa dilawan sebulan dah. Yang gitu atuh Pak. Kumaha bapak ieu budak. Yang gitu. Pak yang gitu. Ceng, jang bapak ge lain hayang teu ngajak. Pan bapak ieu kumaha gawe di batur mah kieu jang. Ulah ceurik. Isukan ge bapak datang ke dipanggulikeun pemobilan ku bapak balik. Pak yang gitu Pak. Pak yang gitu. Yang gitu. Yang gitu. Ya. Jajan we jajan juga. Mana kita ge ya? Ya. Ieu. Enggak satu ulah ceurik. Yang gitu. Ya. Iya guys. Tang kayak mendingan jajan yang majung. Pemobilan. Mau anu bareng. Anu bareng. Mana emang? Ya. Ini dai. Nah. Ih, can gawe mananya. Geus ulah cerik. Pak yang gitu. Geus, bapak indit. Yo aku geus menang ieu geus menang nu beurep geus dirungkeun. Sekarang dia main aja tuh. Yuk. Ah bisa ulah kita mas. Iya, harus aku yang